Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, urang lajengkeun deui obrolan urang guaran urang dina bab fikih deui ayeuna. Urang niatan sejak ngalap ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan ieu majelis ilmu. Niatna sejak ngaleungikeun kana kabodohan so dina bahasa kita maniatul ilmi teh gitu. Sareng etang-etang ngemutan gitu. Dia nawis perkara-perkara anu panginten parantos nyampak dina diri urang sewang-sewangan, tapi karena hilaf atau nabi kumaha, mudah-mudahan dia janten panggeuing deui gitu. Salajengna bahasan urang anu enggal ya Pak kamari dina ziarah kubur. Tayeuna mah urang ninca kana bab kitab zakat, bab zakat ya Pak. Pami tina susunan rukun Islam salat pan atos urang tos beres ti kawit salat sunat malihan ti bab toharoh keneh ti bab cecewok bab wudu adus parantos kitu salatna atos kalaban nu terakhir teh salat janazah tah bab janazah nyambung sareng bab ziarah kubur pan kitu. Tayana urang ngaguar ngeunaan zakat sabab jalmi nu mana wae profesina sateu acan mentas kana nisab jeung teu nisab gitu. Ieu teh nya sae pisan gitu urang mengenal maksudna teh ngetang mah ngetang wae heula gitu. Palebah engke nisab sareng teu nisabna makan upami memang nisab atun kaluarkeun. Upami henteu nisab nya naon nu bade dikaluarkeun gitu. Ngan ari nu namina ngetang mah nya sae gitu. Jadi hartosna sanes berarti nu anu sangsara gitu. Sanes berarti teu meunang ngobrolkeun hartos nu seueur gitu. Intina jiki profesi teh jalma seueur gitu banyak. Komo zaman ayeuna. Kapungkur mah masih kena terbatas. Komo di zaman Rasul mah gitu. Paling profesi jalma teh lamun teu dagang tani atuh naon deui. Can aya notaris kapungkur mah. Can aya profesi polisi, teu can aya profesi guru, teu can aya usaha komo ayeuna nya. Usaha di dunia naon gitu, usaha dina dunia perbankan, online, teu lah. Maka bakal timbul masalah kumaha gitu cara ngajakatanana sareng kumaha jalan-jalan zakat. Sabab ternyata usaha anu mana wae di zaman ayeuna seueur anu ngahasilkeun. Ulah dugikeun ka pedah teu disebatkeun di zaman nabina ge eueuh gitu. Kuring mah ada pengusaha internet menya rek zakat kumaha gitu. Pilih ya gitu. Angket tinggal diukur gitu. Nya dieu mah eta mah ke rincianana. Ayeuna urang ngabahas heula pangjajabna heula. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakat ieu kitab ngeunaan zakat. Ilam kanyaungkeun ku anjeun Allah taala sanyana Gusti Allah kama aujabas salat sakumaha Allah parantos ngawajibkeun salat aujabaz zakat oge Allah Subhanahu wa taala ngawajibkeun ka urang sadayana pikeun mayar zakat. Fil amwal dina harta. Oke kadituna henteu harta wungkul. Maksudna teh dina bahasa umum gitu nya. Ku bahasa sodaqoh pan awak urang kudu aya sodaqohna tina awak urang. Pikiran urang tapi eta mah ku bahasa umum. Ayeuna mah urang sandak dina heula zakat. Ari zakat teh secara bahasa hartina teh ngabersihkeun. Dina surat naon geuningan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat naon teh Pak? Asam mohon asam. Untung jalma berbahagia jalma anu ngabersihkeun kana dirina teh. Gitu. Jeung rugi ka bina-bina ruksak jalma anu khaba mang dasaha anu ngotoran kana nafsuna teh kana dirina teh. Jadi secara bahasa zakat teh ngabersihkeun. Patarosanana naon nu perlu dibersihkeun? Nu perlu dibersihkeun teh sakurang-kurangna dua nyata harta urang sareng awak urang.
harta urang dibersihkeun ku zakat anu disok disobat zakat mal teh. Diri urang, awak urang dibersihkeun ku zakat anu disobat zakat fitrah teh. Naon bentenna? Benten da urang ge tiasa ngabentenkeun. Benten waktosna, benten ukuranana, jeung benten anu ngaluarkeunana. Kumaha benten waktosna? Nya benten ari zakat fitrah mah ayana engke menjelang Ramadan menjelang lebaran. Di dinya moal aya istilah zakat fitrah di bulan Syawal. Moal aya istilah zakat fitrah bulan Tayagung, bulan Mulud moal aya. Istilah zakat fitrah mangke dikaitkeunana sareng waktos lebaran teh ya. Nyata waktosna wajibna zakat fitrah teh nyata surup panon poe hari raya. Terakhir Ramadan punten, terakhir bulan Ramadan saep surup panon poe nepikeun ka sataacan si khatib ngalaksanakeun khutbah Jumat. Eta. Awalnya punten khutbah Jumat atunya khutbah Idul Fitri eta. Khutbah Idul Fitri. Tapsna di urang sok aya nu dipayunkeun tah ieu ijtihad ulama kadienakeun. Dari wajibna zakat fitrah mah ngalaksanakeun eta wajibna zakat nyata panon poe surup teh terakhir bulan Ramadan tanggal 1 Syawal gitu surup panon poe kaping hiji Syawal pas bade lebet tanggal hiji Syawal gitu eta wajibna mah tah nambe weh dikadienakeun tiasa diawalkeun maka eta titipan zakat tapi ke bahasanana eta secara rinci zakat fitrah eta. Zakat mal ngapikeun ngabersihkeun harta. Harta anu mana? Harta anu kurang diusahakeun dina mang pirang-pirang bidang teh. Tadi teh disebutkeun. Zaman ayeuna profesi seueur pisan ka bina-bina. Nu dagang teh mah pokona mah seueur. PNS eta mah gitu. Bro. Oke, nu nganggur oke sami dengan gitu. Etang. Anu gagal seueur geuning. Hantam we ngeuring hanteus gagali. Dasarna naon dawuhan Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalat jeung anjeun kudu ngadegeun salat, wa atu zakat jeung kudu mayar zakat. Bahasana mayar zakat sebab memang perkara anu wajib. Sehingga pelajaranana jalma teu kudu ngarasa bangga jeung teu meunang ngarasa bangga ku pedah bisa mayar zakat. Heuh geus kuduna kitu. Sabab eta teh kokotor. Lil ibarat bisul anu henteu di teu dibucatkeun teh gitu. Lamun teu dibucatkeun gitu bisul kan jadi penyakit kana awak. Zakat lamun teu dikaluarkeun jadi kokotor kana awak, jadi kokotor kana harta. Kadituna jadi kokotor dinu agama. Gitu. Lamun bisa ngaluarkeun sedekah di luar zakat gitu, ieu mah sedekah. Sanajan tetep gitu teu meunang agul teu meunang takabur. Ngan dina takaburna aya pantesna gitu. Dina gorengna ge aya pantesna. Sabab ieu mah istilahna nu dikaluarkeun teh memang tina leuleuwih gitu. Tapi ari zakat mah memang kuduna kitu gitu. Terus orang merhatoskeun kana ieu dawuhan Allah, wa aqimus shalat wa atu zakat. Setiap parentah salat sok dituturkeun ku parentah zakat ieu teh mangga parhatoskeun dina surat Al-Qur'an, dina ayat Al-Qur'an. Rata-rata salat, parentah salat sok dituturkeun ku zakat. Gitu. Dina ya wela dina surat ieu teh geuningan. Dina surat tapi dina ya Al-Baqarah awal Al-Baqarah kita teh nalika aya salat pasti zakat gitu. Ieu teh naon tandana? Sabab para ulama ngabahasakeun teh kieu ya Pak. Aya tilu perkara nya. Anu tilu perkara ieu teh diparentahkeun ku Gusti Allah. Oge Allah teh marentahkeun kana tilu perkara deui sebagai penyertana gitu.
Lamun bahasa Imam Ibnu Katsir mah disebutkeun dina Al-Qur'an teh aya nu disebat ayatul imtihan, ayat ujian. Jadi ayat ujian teh nu dimaksud hiji tilu urusan diparentahkeun plus diparentahkeun perengkeurnya naon midamel perkara lain sebagai partnerna gitu, penyertana. Urang sebatan we nya. Allah teh sok marentahkeun dina Al-Qur'an teh atiullah wa atiur rasul. Lamun rek taat ka Allah kudu jeung taat ka Rasul. Taat ka Allah teu sah jeung teu jadi we lamun teu taat ka Rasul. Jadi nalikan nyebatkeun atiullah taat ka Allah teh kudu dibuktikeun teh deui ku taat ka Rasulullah. Aya kitu jelema nu taat ka Allah tapi teu taat ka Rasulullah, aya kapungkur di zaman Rasul gitu. Jalma teh malihan kulawargi Kangjeng Rasulna keneh aya anu kitu. Iman nama iman ka Gusti Allah tapi teu daek ngaku gitu kana kanabian Kangjeng Rasul. Tah teu iman ka Kangjeng Rasul teu nuturkeun ka Kangjeng Rasul teh ieu teh kahanjakalan anu paling hanjakalna anu di alam akhirat. Gitu dibahasakeun ku para ulama teh gitu. Sabab ieu pantau kahadean, pantau kasaya nalika urang tiasa nuturkeun Kangjeng Rasul. Anu kadua, parentah Allah teh moal sampurna deui lamun teu dilaksanakeun ku perkara anu lain sebagai penyertaana. Nyaeta aniskurli wali daik syukuran ka Allah teu sampurna lamun teu dibarengan ku syukur ka orang tua. Dina surat Luqman ieu mah. Gitu. Tah jadi urang kudu syukuran ka Allah, syukur. Oge nganuhunkeun ka kanu jadi orang tua, syukur. Aniskurli wali daik ilayal masih. Nu katilu aqimus sholat wa atu zakat ieu. Salat teu bener jeung teu sah. Lain teu sah, teu jadi we lah dibayeureun Allah Subhanahu wa taala lamun teu mayar zakat. Terus we salat ari zakatna henteu saur para ulama teh teu hampir teu jadi cenah salatna teh. Dawuh Kangjeng Rasul ge sami kitu. Hadisna an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an katampi ti Ibnu Mas'ud. Kumaha hadisna teh kieu ta umirna bi iqamis salat ulang sadayana diparentahkeun ngalaksanakeun salat wa ita'iz zakat jeung mayar zakat. Wa man lam yuzaki fala salatalah jeung jalma anu teu daek zakat fala salatalah sarua jeung manehana teh teu salat. Jadi teu tiasa dipisahkeun. Lamun rek ketor salat zakat sing taat zakat. Aqimus sholat wa atu zakat warka'u ma'ar raki'in surat Al-Baqarah ayat 45. Warma nalika aya salat rata-rata gitu seseueurna gitu. Dituturkeun ku parentah zakat. Sabab salat sebagai bentuk perhatian gitunya. Urang iman ka Allah Subhanahu wa taala, ari zakat mah bentuk perhatian urang ka hamba Allah. Disebat naon hubungan vertikal ka Allah ku bahasa sanes mah disebutkeun teh bahasa agama ibadah mahdoh teh ya gitu. Terus zakat ieu hubungan ghair mahdoh, hubungan horizontal gitu ka dulur-dulur urang. Nabi ngadawuhkeun deui bunyal islamu ala khamsin. Bunyal Islam diadekeun ala khamsin diluhureun 5 urusan nyata syahadat, salat, zakat, puasa sareng haji teh arwahul syaikhan. Seueur oge ayat ada ayat oge hadis-hadis anu sanes. Oge dawuh Kangjeng Rasul supados janten pelajaran pikeun urang sadayana ma min hadin la yu'addi zakata ma la ila muslallahu yaumal qiyamah sujaan aqra. Henteu pati-pati hiji hamba anu teu mayar zakat hartana kajaba engke di yaumil qiyamah bakal di sarupakeun keur manehanana teh sujaan aqra. Ieu sujaan aqra teh nu ku sepuh kapungkur ku kiai kapungkur disebutkeun orai sujaul aqra teh. Jadi
kabeungharana teh bakal disarupakeun eta orai sujaul akro cenah hiji makhluk Allah anu ku Allah diciptakeun eta teh tina ladang hartana anu teu dibayar zakatna gitu. Engkana teh hatta yutawi ku bihi unuqahu tah si eta orai sujaul akro teh bakal dikongkorongkeun kana beheung-beheungna teh gitu. Eta di jeuna teh eta orang itu tina sawah anu teh dikeluarkeun zakat. Tina toko emas tabungan nah pokona mah dikumpulkeun hartana dikumpul-kumpul tapi teu dikeluarkeun zakatna. Dauhan Allah deui wala yahsabannal ladina jeung ulah ngarekan jalma-jalma yabkhuluna anu paradit marege hese cenah geuning cap jahe buntut kasiran gitu. Anu paradit bima atahumullah kana perkara anu geus didatangkeun ku Gusti Allah keur maranehanana min fadlihi tina kautamian Allah. Gitu. Maka eta ge dina ayat eta ge sami gitu. Sayutawakuna ma bahilu bihi. Maka bakal dikongkorongkeun perkara anu kumaranehanana dikoretkeun teh. Dikongkorongkeun kana beheungna berat gitu berarti sawah dikongkorongkeun kana beheungna gitu. Mobil dikongkorongkeun kana beheungna iban tepi teser mana beheungna gitu. Wa yahadu arkanil Islam itu teh salah sawios zakat teh nyaeta rukun Islam anu salah sawiosna teh mun berkasabaraha syahadat zakat syahadat salat zakat katidunya puasa haji. Komo zakat fitrah mah, zakat fitrah mah tama tos teu dibatasi ku beunghar miskin nu penting mah gaduh bekal keur hari raya eta jalma lamun kairong gaduh kaleuwih keur hari eta keur hari raya wajib ngaluarkeun zakat fitrah teh. Sanajan orok bahkan dina salah satu tasawuran Imam Syafi'i mah sanajan anu masih keneh aya dina kandungan teu acan dibabarkeun. Ari rosidik mah eta teh aya orokan aya nya orokna tos jantan manusia hidup. Yakfuru jahiduha malahan jalma anu nolak ngabohongkeun kana zakat eta teh jadi kafir we. Jalma anu nolak zakat begitu. Teu mayar zakat eta teh jadi hukumna teh kafirnya pantes. Pantos jelas rukun Islam teh aya 5. Kudu ngumpul sadayana. Ayeuna jalma teu mayar zakat, geus ngabatalkeun kana kaislamanana. Ari jalma nu batal kaislamanana, pun kafir teh ya bener teh. Kafir teh. Di zakat al-muzmal ya. Sebenarnya kafir dina urusan zakat-zakat anu disepakati ku para ulama wajib ngaluarkeunana. Oh berarti aya gitu zakat-zakat anu henteu disepakati ku para ulama dina ngaluarkeunana aya. Yang tawisna zakat tijarah. Dina bab zakat tijarah, bab zakat naon perniagaan. Sabab make ku benten-benten profesi, benten-benten perkara anu digugulungna sebagai pakasabanana, ieu teh nimbulkeun perbedaan pendapat di para ulama henteu sadayana. Wa zakati mali sobi sareng zakatna budak leutik, harta budak leutik. Kumaha harta budak leutik? Nya sapertikeun harta budak leutik anu beunghar kepada menang warisan saumpamana. Bekeun ke di payun aya tengah-tengahna mah. Wa zakatu mayahruju an malin au badane nuna mina zakate nyaeta perkara anu dikaluarkeun tina hartana atawa tina badana ala wajhin mahsusin netepan kana wajah atanapi cara anu dikhususkeun. Kumaha anu dimaksad teh? Oh, berarti tina ieu definisi hiji urang paham. Nuna mina zakat teh secara umum dibagi 2, aya zakat mal sareng zakat abdan teh badan. Zakat mal nah ieu anu tina ragam-ragam profesi teh diantawisna.
ingon-ingon, sapi, domba, onta, nah eta. Terus aya deui zakat perdagangan, ical naon we lah, anu icalan di warung, icalan naon, icalan bako, icalan pakaian, icalan tuangan gitu. Terus karituna teh aya deui dina emas. Lamun ngagaduh emas, gaduh emas kayak etang-etanganana gitu. Sarang naon deui seueur lah pokona make rincina mangke bakal aya di payun. Sareng abdan kaluarkeun zakat abdan teh nyaeta zakat fitrah teh. Ala wajhin masusin kalayan cara anu khusus. Oh berarti henteu asal ngaluarkeun memang henteu nyata aya niat ya. Eta niat zakat ya. Jadi kumaha atuh nya kedah aya niat zakat teu asal ngaluarkeun sareng aya hetang-hetanganan. Ulah kieu tina leuwih ieu mah naon henteu cukup ku bahasa urang zakat. Ieu mah naon terus nampi gaji ieu sabulan ayeuna ieu urang kaluarkeun ieu. Masihan ieu etang-etang zakatna teu tiasa etang-etang zakat. Kudu pas lamun zakat. Kalau zakat mah aya etang-etanganan. Wajib zakat bizar. Ah ya kita sesi Ramadan lah gitu. Teu kedah. Zakat mah mangke dietangna teh upami tinu naon papelakan pas panen ieu iraha we panenna gitu. Upami tina icalan eta mah kedah tepang sataun teu iraha ngawitan icalanana gitu. Upami kasabna teu iraha ngawitan kasabna. Wana menunamina profesi ulah dijadikeun alasan ku pedah nabi ge teu ngabahas profesi ieu. Komo di zaman nabi mah teu aya profesi ngojek. Jadi meureun kuring teu wajib ieu zakat. Komo banyak zaman ayeuna ojek seorang ojeger bisa ngahasilkeun pendapatan anu langkung-langkung tibatan gaji karyawan biasa gitu. Dan margina zaman ayeuna mah ojek teh ngangge aplikasi. Abdi gaduh rerencangan pisan gitu, rerencangan pisan. Anjeunna teh sebagai karyawan, sales. Oge anjeunna ge merangkap sebagai ojek online gitu. Gitu. Aya naon eta teh? Kadang-kadang narik jalmi, kadang-kadang nganterkeun hungkul nu jajan tuangeun teh. Tasawur anjeunna di etang-etang cenah penghasilan kuring ngojek kieu jeung gawe di PT ieu cenah sebagai sales. Gede keneh ngojek cenah gitu. Oh berarti ieu teh kan perkara anu ngahasilkeun langkung-langkung tinu biasa. Didinya aya kauntungan, didinya aya anugerah, aya kanikmatan ti Allah. Oh ulah disapelekeun, kudu diperhatikeun zakatna. Sasa dinten ge pan tina HP mah nya pamingageun kitu komo di kota mah. Gitu. Aya gitu. Nganterkeun batagor gitu kan, menang sebenarnya. Ini mah zaman ayeuna lah gitu. Eta. Tahina urang ukur heula sakumaha aturan syariat. Wa tajibu zakat bi zar'i dina pepelakan. Dina pepelakan. Oh, berarti salah satu bidangnya teh bidang bab pepelakan, pasimar sareng bubuahan. Pelakan sareng bubuahan. Nya nu dipelak we lah teu urang. Itu nama zakat pertanian we lah kitu biasana digambarkeun teh zakat pertanian. Tapi nu namina tani di urang ge kan teu kadang-kadang henteu murni tani. Maksudna henteu setiap jalma anu ngutek di sawah anu pepelakan henteu sawah berarti anjeunna sebagai seorang petani gitu. Sabab aya nu sifatna teh buruh. Upami buruh engke ngetangna teh henteu zakat pertanian sebagai buruh engke penghasilan zakat penghasilan. Komo pan urang upami urang ninggal ayeuna gambaran di urang ayeuna ku ninggal kana dohirna gitu pendapatan jalmi anu buburuh gitu nya dina pertanian. Lamun diukur ku zakat penghasilan da tebih wa. Itu tebih berarti anjeunna sebagai eta mah buruh we gitu sanes sebagai petani. Gitu.
Terus engke ge benten deui anu ngagarap anu disebatani teh. Aya anu memang murni anjeunna nyalira sagala rupina lahan-lahan anu anjeunna dipelakan ku anjeunna. Aya anu nengah teh gitu. Engke nu nengah bakal benten deui. Upami nu nengah teh upami anjeunna sebagai seorang pemilik tanah, batur anu ngagarap, anjeunna pemilik tanah, anjeunna henteu sebagai seorang petani itu teh. Upami bade ngetang zakat paling zakat penghasilan sabab anjeunna seolah-olah anu nyewakeun taneuh. Anu wajib zakatna teh anu ngagarapna, anu melakanna. Ta biasana teh dibentenkeun teh ku lamun dina akad salajengeunna angket teh. Aya akad-akad muzaroah sareng musako. Bibitna ti mana? Kapungkur mah kitu. Gitu. Lamun bibitna teh tinu ngagarap berarti eta nu sebagai petanina teh gitu. Binihna teh. Lamun binihna tinu gaduh tanah berarti eta nu gaduh tanah eta sebagai petanina teh. Berarti nu ngagarap sebagai padamel gitu. Tapi dari naon kadang-kadang aya perbentenan konsep sareng dina praktek nu mawi kedah ningali heula secara delik gitu kasusna teh siga kumaha heula ieu gitu. Ngan ieu mah anu kabandungan begitu ku urang nu gampil lah keur ngukurna begitu. Pokona mah ada sagala angkena teh sagala macam bentuk pausahaan, bisnis, naon wae angkena teh dina teu aya aturan anu kapungkur diieukeun, digariskeun. Angkena teh dikias-kiaskeun. Pokona mah sing janten patokan heula wae hiji dina bab zakat teh. Zakat emas perak tah perdagangan sareng eta sareng pertanian. Nah, ieu secara kasarna we heula kitulah urang naonnya sebagai bahan ukuran. So mungkin aya masing-masing pembahasan ngeunaan zakat berdasarkan jenis-jenis perkarana. Melak pare we kitu tah. Atau melak naon lah nu urang nu umum di urang deui ti eta nya di urang mah gitu. Aya hadis Kangjeng Rasul kieu hadisna teh. Teu aya zakat la zakata pima duna khamsati ausuk. Teu aya zakat dina anu sahandapkeun 5 wasak. Anu 5 wasak teh 5 sawasak teh 60 sok dina kieu zakat fitrah teh geuningan urang teh sok mayar teh sabaraha Pak? 2,5 kilo eta teh tos dilangkungan teh. Dan upasna mah lamun istilah Nabi mah nya saso teh upami dibulatkeun, diukur, dikonversi gitu secara real, secara nu langkung ieu teh henteu pas 2,5 kilo. Tapi kira ngelangkung 2 kilo, 100 gram gitulah teh. Dapun dilebihan teh 2,5 kilo eta mah nya bentuk kehati-hatian we gitu. Ngamun aya langkung sangkan jadi sedekah we. Ta ari sa nisabna we gitu. Zakat pertanian teh 5 wasakan tadi teh. Ari sawasak teh 60 sok. Ari sasok teh tadi teh 2,5 kilo we lah urang ngacana rata-rata gitu. Nu biasa diurang gitu sasok teh 2,5 kilo. Oh berarti 2,5 kilo dikali 60 heula terus dikali 5 teh gitu. 2,5 kilo dikali 60 dikali 5 nya kirang langkung teh 70 kilo 700 nya aya 7 kintal mah 7 kintal setengah lah kirang langkung gitu lah 750 gitu tah gitu 7 kintal setengah nah gitu nyata sakitu. Dikaluarkeun sabadi kaluarkeunana tah ieu nu ngabentenkeunana aya cai aya biaya teu caina gitu atanapi henteu kalau ngaluarkeun biaya caina teh berarti 1/5
upami aya biaya gitu, upami teu aya 10%. 5% serang 10%. Eta mah naon dina ieu mah garis-garis badagna we heula kitu. Da kedah ninggal jentulna kieu ari ngetang zakat mah. Dietang kuaraha tangke beunang angkana gitu. Ieu mah dina panguasan Cimang ya garis badagna unggul gitu, garis badagna unggul. Teh perkara-perkara nu kedah dikaluarkeun zakatna itu nya zai. Pepelakan, simar jeung bubuahan. Amelah naon wae gitu. Wa zahab jeung emas, wal fidoh jeung perak, emas perak. Masana kumaha? Nya emas perak, nyimpen emas, nyimpen perak. Anu disimpan mumpun nu disimpan. Anu dianggo henteu nu dianggo mah. Atuh urang anggo kabeh ari ngahajakeun kitu mah. Jadi nu dianggo mah teu, ieu mah nu nyimpen gitu, nyimpen. Emas sareng perak disimpen. Ta eta teh setiap tahunna teh kudu dietang, gitu dietang. Dietang. 1 kilo menurut sekian. Ta ari emas mah dina bahasa hadis teh upami Kangjeng Rasul mah ngabahasakeun eta tina setiap 20 dinar, setengah dinar gitu. Ari sadinar teh kapungkur sadinar teh bahkan ayeuna ge tina sadinar teh cukup keur meser saekor domba gitu. Sadinar teh. Oh berarti 20 kali 20 saukuran keur meser 20 ekor domba nu hade sabaraha. Nah, upami umumna para ustad ya biasana sok nyimpelkeun kieu. Pokona mah kirang langkung cenah, semat aya 40 juta cenah sataun gitu. Simpel ada cenah, gaya mah tangan kasarna gitu. Maka eta dikaluarkeun. Waroduk tijaroti jeung dina dagang perdagangan. Dagang naon we pokona. Dagang tuangeun, dagang naon. Nah eta. Berarti ieu mah di naon nya eta tiraha ngawitan dicala gitu. Takana kedah-kedah diemut gitu. Tiraha ngawitanana sataun dietang aya henteu saukuran tadi teh. Aya deui rumus anu teu ngengesakeun para ulama aya nu nyebatkeun sekitar 83 gram emas nah gitu. Emas. Tinggal diukur segitu. Upami emas rata-rata-keunana baraha pangos 100 baraha ayeuna teh. Andang jeung 5. Nya eta nya di rata-ratakeun misalkan 500.000 nya dikalikan gitu. Etang-etangan gitu. Ieu mah nya perkara-perkara nu wajib dikeluarkeun zakatna tadi namanya nyebatan. Wala masya sareng ingon-ingon. Kukut-kukutan. Ngukut sapi, ngukut domba. Anu ngukut onta. Ieu mah langsung disebatkeun dina hadis-hadis Kangjeng Rasul. Upami sapi 30 tina 30 kaluarkeun hiji anakna. Tapi udah nepikeun kadanget ayeuna abdi jarang pisan saacan kantos ninggal jalmi anu ngukut sapi sampai 30 gitu. Kajaba PT bener gitu. Ari PT badangkeuna teh lompatna teh kana perdaganganna usahanan kita teh. Jadi setiap jalmi anu ternak itu nu gaduh ingon-ingon teh ku zaman ayeuna teh acan tangtos diukurna ku jumlah ekorna tapi kana tiasa jadi karena usahana. Jika ieu nu ngukut domba Garut, domba adu nu ieu teh geuningan. Atawa nyala eta dombana mah teu pati sabaraha atau sapina teu pati sabaraha tapi nilai saekorna. Nah, maka berarti eta henteu diukur ku ieu. Henteu diukur ku zakat ingon-ingon tapi diukurna ku zakat penghasilan.
Kayak diukur nanti zakat penghasilan karena emas jeung perak deui teh. Gitu. Wal masya. Tina onta ngatosan heula 5 gitu. Tadi urang saha nu ngukur onta dan teu aya. Kumaha cenah anu kuda, anu ngukut kuda tah. Hiji ngukut kuda mah teu disebatkeun dina hadis Kangjeng Rasul teh. Kuda mah teu disebatkeun langsung tina sekian kuda kaluarkeun sekian teu gitu. Tapi tetap jalan ngukut kuda ngaluarkeun anu ngahasilkeun pemasukan, aya pemasukan gitu. Aya income, aya kekayaannya kedah dikaluarkeun. Tah ke berarti ku zakat penghasilan teh ya lumbatna. Kalau montos teu aya keterangan anak gitu. Nah, diukurkeun mah kitu. Tadi teh sapertikeun tukang ojek teh ya. Mau zaman ayeuna profesi dokter teh mah, jantan guru teh ya, jantan dosen. Kan teu aya kabongkor profesi jantan gitu aya. Taulah jadi kupedah teu aya ti kapungkurna teu dibahas dina hadisna. Napikeun ka manehanna menghindar ti nu zakat pilih gitu. Maka kedah diukur nah itu tadi itu emas perak atau nanti zakat perdagangan oleh aja zakat fitrah mah nisabna teh tadi teh pokona mah nu penting manehanna teh gaduh leuwih keur dina hari raya teh aya keur leuwih sehingga kadang-kadang aya aturan di nu zakat fitrah mah manehanna teh berhak ongkoh oge wajib ngaluarkeun ongkoh gitu. Tah urang sebatan syarat-syarat wajibna wa surutu wujubiha syarat wajib zakat bizar'i mana tuh sitatun ya genep al islamu kahiji Islam heula dayana aturan zakat heukeun muslim gitu keur umat Islam ari keur non Islamnya teu aya zakat. Wal hurriyah jeung merdeka. Kumaha merdeka teh ayeuna mah sadayana jelema pasti merdeka. Teu aya nu statusna hamba sahaya ayeuna teu aya. Kapungkur nalika aya zaman hamba sahaya gitu. Maka teu wajib zakat satungtung jadi hamba sahaya. Ari hamba sahaya mah sabab jelema teh teu boga kabebasan. Sabab statusna teh direken sarua jeung barang teh apa? Tiasa dibeli, tiasa dijual, tiasa diwariskeun. Akhir pemain bola. Jadi beli. Kalau badinya namanya sambil sering hamba sahaya. Wal milkut tam sareng kedah milik anu sampurna. Milik sampurna teh nu anjeunna wungkul. Nu duaan, maksudna teh pandina barang nu duaan ge nyatangna anu bagian urangna. Milkut tam. Milik anu sampurna maksudna. Anu jelas milik urang. Wan nisab sareng nisab teh. Tadi teh nisab. Nisab da batas anu wajib zakat. Tadi teh pametina ieu mah tina 5 wasak teh 7 kintal setengah nya 7 kintal setengah. 7 kintal seperempat dan nisab. Oke, eta teh upami ngukur tina ieu teh akan tadi teh tina masih longgar ya teh pun rada logo ada anu pas nama pan sasoana teh henteu 2,5 ada kirang tidinya gitu. Jadi teh sekitar genap setengah gitu teh kedah diamutaneun genap kintal setengah gitu teh. Wa ta'inul malik sareng nangtukeun nu gaduhanana pemilikna. Aya teu nu bogana nu rek zakatna. Wa madul haul jeung parantos ngalewat 1 taun fil hauli dina
fil hauli dina zakat-zakat anu disyaratkeun aya haul teh. Naon anu disyaratkeun aya haul eta zakat perdagangan sareng emas perak. Lian ti dinya mah upami dina ieu mah dina panen dina zakat pepelakan panen pantama sanes haul gitu. Haulna teh panen we iraha panen ya. Eta kaluarkeun. Oke dina nu sanes mah zakat pertambangan, aya zakat harta karun teh. Lamun nya bener aya harta karun urang nimu harta karun dadak jadi beunghar kudu dikaluarkeun zakatna. Kumaha ngaluarkeun zakatna tadi diukurkeun kana zakat tadi teh emas perak teh 2,5%. Tanapi 1/40 teh. Menang undian gitu. Jajan cikina 1000 perak oh hadiahna mobil. Keluarkeun tuh. Profesi anu mana wae intina mah penekanana mah kitu. Nu mana wae profesina nu dipandangna anu profesina luhur, anu handap gitu. Pokona mah etang heula we gitu, etang heula. Keuna teu gitu kana nisab. Upami keuna kaluarkeun, upami teu kitu keuna teu acan keuna kana nisab, nya urang kenging ganjaran gitu tina ngetangna. Sebagai bentuk kehati-hatian urang gitu jeung cara urang ngalaksanakeun. Karena kapan kepatuhan urang kana syariat Islam. Ulah rugikeun ka cul gitu. Pilih kajantenan sabenerna manehna teh wajib ngaluarkeun zakat. Tapi karena dari palire teh aturanana nebikeun ka hilaf teu sadar aya hak batur anu di dahar kumanehanana. Maka pantes karituna teh geus ngadaharan kokotor maka hese diajak kana ibadahna teh. Hese diajak kana bebenaran teh. Sabab dina awakna si horeng kokotor wungkul nu teu hakim. Kepelakan melak naon wae. Tah seperti kan dia bala. Kepelakan teh pan seueur. Aya nu melak peuteuy. Aya nu melak jengkol. Aya nu melak cengkeh kaituna teh. Eta kumaha teh eta. Tah maka eta mah nu teu disebatan dina ieu dina hadis kapungkur. Nya rata-rata kana eta we lah. Karena usaha zakat penghasilanana teh diukurna teh ku zakat eta. Penghasilan emas perak teh nisabna. Sedang kada haul. Jadi nama zakat mah kedah dipencrong heula ieu teh naon heula barangna teh. Gitu geus sakumaha tinggal heula gitu. Jadi kedah bari ngetang bari nyana ya kalkulator tas sakitu zakatna. Sampai langsung paham. Nah, inti nama gitu. Tina ieu urayan nya urang ngetang heula we gitu. Kalau wajib teu wajib maka eta mah oke urusanana. Wajib teh mah urang kaluarkeun teu wajib urang teu kedah ngaluar. Sebab ieu perintah tina agama urang. Allah ngadawukeun ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma anu iman anfiku kudu ngainfaqkeun aranjeun kudu ngabalanjakeun aranjeun min thayyibati ma kasabtum tina anu hararade tina perkara anu ku anjeun dikasab diarah wa mimma akhrajna lakum jeung anu geus dikaluarkeun ku kami dawuh Gusti Allah pikeun aranjeun teh tina bumi ieu wala tayammamul khabis jeung lamun rek ngaluarkeun zakat lamun rek barang bere ka dituna ulah sok milih anu goreng patutna wae gitu.
tungfikuna gitu. Ulah dipilih anu goreng patutna terus dibikeun kamu dibayarkeun zakat teh kudu goreng. Walastum biahidihi anu lamun manehna anu bakal narimana teh deui matak embungeun gitu. Jadi kudu dipikir heula kira-kira batur lamun narima ieu lamun urang gitu di posisi batur daekeun teu gitu. Ulah gitu. Walamu anallahu ghaniyun hamid jeung kanyahokeun ku anjeun Gusti Allah teh dat anu beunghar tur anu maha terpuji. Ini nama perintah zakat, perintah ngaluarkeun tina sebagian urang dipimilik melalui zakat atau napi sedekah ieu perkara anu jelas pisan sebagai bekal urang di akhirat. Komo urang ninggal kana kautamianana kana fadilahna. Jalma geuningan di alam akhirat gitu. Nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala lamun teh mah dikersakeun bisa balik deui ka alam dunya mentena teh hayang sedekah gitu. Sedekah mah ibadah anu lamun aya bisa dikeluarkeun gampang tapi tapakna moal leungit-leungit lamun nerap dina jalan maksudna kudu dialungkeun oge jadi gitu. Ari salat mah urang kudu takbir heula. Wah kudu wudu heula. Sedekah mah dialungkeun we gitu. Jadi gaduh sangu sesa gitu. Alungkeun ka balong niatan sedekah ka lauk da teh jadi. Gitu. Laporan kesadaran bang itu orang terkepun sakit lah wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah.